Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Kasugri pamirsa, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajumantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalasan ayeuna Kang Gilang tiasa tepang dangu deui sareng kasugri pamirsa. Urang baris medar carios anu enggal, anu masih nyandak lapar atanapi kasang tukang sajarah zaman baheula kasugri pamirsa. Sapertos biasa aja carios teh ditulis ku Paaan Merdeka Permana, anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri. Naon carios anu baris dipedar dinten ayeuna dugi karengse kasugri, urang baris ngahanca hiji carita anu judulna nyaeta Kian Santang Jaya Antea. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami Bandungan ye carios karyaan Merdeka Permana dina judul Kian Santang Jaya Antea. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Pajajaran teh keur nyanghareupan sareupna. Sagedeung deui oge panon poe surup manten diganti ku kayaan poek mongkleng. Buah mongkleng nage buta rajin, ceuk Jaya Antea. Nya saha atuh anu ayeuna keur jaya teh? Ki Jongjo tumanya bari neuteu. Nyawa deui iwal ti Banten. Ceuk kaula oge anu milu kanu keur jaya mah bakal milu jaya. Tembal Jaya Antea. Nya kabireungeuh andika mah bangun anu senang. Mun carita kadenge tatak sakapeung bari edek ukur nu hirupna keur nanjung anu bisa kitu mah, ceuk Ki Jongjo muji. Memang kitu pisan euy. Tapi lamun kaula bilu ka Banten, nah moal dituding hianat ka Pajajaran, omong Ki Jongjo. Ulah cumarita kitu geus lah. Tembal Jaya Antea. Ceuk manehna ngalawan Raja Pajajaran lain eudeuh khianat ke Pajajaran, tapi eudeuh deuk ngomean nasib Pajajaran. Eudeuh ngajamugahkeun Pajajaran. Lamun Pajajaran hayang salamet dunya akhirat, nya kudu bilu ka Banten. Kudu ganti agama. Kudu ajeg nanjir dina ilmu keislaman. Atuh montong baron engke geus aya dina kahirupan akhirat. Dalah ayeuna geus karasa jamugana. Malah lamun kaula hasil ngarobah tatana nagara, nya kaula sorangan anu bakal dibenum jadi Raja Pajajaran oge, ceuk Jaya Antea. Oh, kutan kitu. Nah tetep kudu bajuang heula. Teu bisa ujug-ujug ngabakti sagala kahayang jeung cita-cita urang. Oh, teu bisa ujug-ujug ngabukti maksudnya. Ki Jongjo ngahulang. Hayu milu ka kaula. Hayu babakti ka Banten, pikeun kamaslahatan Pajajaran. Tinggalkeun agaman heubeul. Pindah kana agaman anu jauh leuwih sampurna pikeun karegejegan hirup manusia. Omong Jaya Antea nyumangetan. Jaya Antea nerangkeun yen geus sababaraha kali balad Banten ngarurug dayeuh Pakuan can bisa tembus sabab pertahanan anu kuat. Ukur anu apal kumaha carana sangkan pertahanan bobol, ceuk Jaya Antea. Atuh eta mah kaula pisan bagianana, omong Ki Jongjo. Syukur bagja kumanjangan saumpama kisilah daek mantuan perjuangan Banten. Urang Banten moal ngamomore jalma nu boga jasa, ceuk Jaya Antea. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia,
Kunci keunggulan hiji nagara mah lain weweg tembok benteng pertahananana, tapi kajujuran anu ngajagana. Sakumaha kuatna benteng pertahanan ari jalmana, jalma bisa dibeli mah nya bakal bobo, ceuk jayaan teh ngah kaya seuri. Kuta atawa benteng pertahanan dayeuh pakuan teh kacida wewegna ka Sugri. Kacida kuatna kawasan geus disebutkeun dina bab nu ti heula. Benteng anu ngurilingan dayeuh pakuan teh sagemblengna panjangna 17 km. Lamun cek hitungan kiwari mah. Rubakna aya 5 km lamun tugur nu jaga benteng ngurilingan benteng bari leumpang. Merlukeun waktu 2 poe di titik panginditan tepikeun kabalik deui ka dinya. Lila soteh lamun eueutan prajurit anu samagreng ku tumbak. Apik naliti saban juru tembok benteng lamun tugurna ngagunakeun kuda. Bakal merlukeun waktu setengah poe jeput. Iraha-irahana tugur ngaliwat diatur saban 500 lengka. Maksudna lamun tugur rombongan kahiji ngaliwat kahiji juru benteng, engke sanggeus aleutan tugur nu kahiji maju 500 lengka. Kakara jebul rombongan tugur anu kadua. Katilu jeung saterusna. Ki Jongjo mah apal pisan nu matak iraha juru benteng bakal suwung ku aleutan tugur. Ki Jongjo mah nyaho yen ieu pisan anu ku Ki Jongjo dibejakeun ka urang Banten teh. Eta teh khusus informasi di wilayah Jawi kita atawa benteng luar karaton. Pertahanan di wewengkon dalam kita atawa benteng jero karaton leuwih kekep ka Sugri. Kuta atawa benteng teh pernahna di sapanjang memunggang atawa pasir leutik. Lamun musuh hayang unggah kana benteng samemehna kudu mapai pasir heula. Ari samemeh tepi ka pasir kudu mentasan heula walungan buatan cipakan cilan anu di sababaraha tempat di pelakan buhaya. Hayang asup bari aman ka lingkungan dalam kitanya kudu resmi ngaliwatan lawang gintung. Sabab di ieu mah aya sasak ngan meureun pedah dijaga kurenungna patugas keamanan we. Anu rek kadinya teh bakal ditanya saha ti mana jeung aya kaperluan naon. Aya hiji lawang nu ti iseun nu dijagana teh pati loba nyaeta di wewengkon anu ayeuna katelahna Bondongan. Di palebah dinya sabada kudu mentasan walungan cipakan cilan nu rek asup ka jero gerbang teh kudu leumpang rada netek. Jalan nu dibalai oge teu pati rubak, lamun mah teh disebut heureut. Ari sababna lamun aya kuda anu rek papaliwat nu hiji mah kudu meped ngelehan. Bondongan mah kaasup gerbang anu arang dipake lara liwat umum. Nu jagana oge teu pati loba, malah kusabab dianggap teu loba nu nyaho urang pakuan moal nyangka yen musuh bakal ngarurug ti palebah dinya. Lamun mamaksakeun tangtu jumlahna oge moal babarayekan sabab jalanna oge heureut teh. Ongko apan musuh di luar oge moal nyarahoeun jalan heureut nu eta mah. Nya mun ceuk basa kiwari mah jalan tikus meureun ka Sugri. Tapi kusabab sangkaan salah anu sarupa kieu anu rek dipake kasepentan ku Ki Jongjo pikeun nyulusupkeun balad ti Banten teh. Kanyataanana memang kitu pisan. Balad ti Banten nyulusup hiji-hiji ngaliwatan lawang Bondongan. Tapi sanajan nyulusupna hiji-hiji ari nyulusupna loba mah ari geus tepi ka jero benteng mah jadi ngayeud, jadi nyayeud maksud teh. Jadi bener pisan cek omongan Jayaan teh yen sakumaha wewegna benteng karaton ari anu jagana geus teu jujur bilu ka musuh mah nya benteng pertahanan teh taya hartina. Buktina cukup ku saurang nu hianat pertahanan nagara teh, pertahanan sanagara teh bobol. Sanggeus gerbang di Bondongan teh bobol atuh gerbang nu sejana oge sarua bobol. Anu jaga gerbang rata-rata diserbu ku balad Banten anu geus aya di jero ngaliwatan gerbang Bondongan. Tur ari pengawal gerbang geus loba anu dilumpuhkeun mah balad Banten anu jumlahna 5.000 teh langsung ngobrot ka puseur karaton. Karaton Sri Bima pun Tanarayana Madura Suradipati nu dibangun dina tahun 723 zaman Prabu Tarusbawa.
Raja Kerajaan Sunda teh ancur lebur di huru musuh ti Banten. Ribuan balad Banten anu ngarurug dayeuh Pakuan teh dipimpin ku Sultan Hasanuddin jeung putrana Maulana Yusuf. Tahun eta 1578 sakal deui nyebutkeun 1578 Kerajaan Sunda anu ngadeg tahun 723 teh burak dina tahun 1578. Sabada leuwih ti 1000 tahun ku melendang di tanah Sunda. Ancur lebur di huru lain ku bangsa asing tapi ku papada dulur saturunan. Pituin turunan Pajajaran. Tangtu diancur lebur ke nana pohara. Dihaja ulah aya sesa-sesana anu dipiharep. Sangkan anak turunan teu bisa deui mikawanoh naon ari Pajajaran. Ceuk sakaol Pajajaran mah lain ancur. Tapi ngahyang disumputkeun ditenden di alam sejen pikeun diguar deui engke mun geus waktuna. Tapi ari cek sajarah resmi kalangan akademisi mah nya ancur sabada dihuru ku balad Banten. Kitu sababna tuga kiwari urang Sunda teu manggihan tapak karaton Pakuan Pajajaran ka sugri pamiarsa. Ieu mangrubakeun babagian carita asli dina basa pantun. Ulah murag buukna salambar, ulah ngecelak getihna sakecelak. Mun kapaksa perangan sia mudu atar. Sia mah mudu mundur dina bututna aleutan. Jeung di mana sia mundur tapak sia ninggalkeun kalang. Mun di balayan tulang musuh jeung taneuhna. Mun kasiram heula getih nu julid. Ngaing ayeuna deuk mantuan raja. Mihape aing nyi putri ulah awak ingana karaga. Kuno lain peragabeunana. Urang ayeuna kocapkeun dayeuh Pajajaran. Dayeuh Pajajaran nu baheula. Dayeuh geus kakurung musuh. Rungkad kuta ancur lebur jadi rata ejing tanah ker surakna musuh. Ngaguru cara guntur turun ti gunung laju der di mana-mana seuneu hurung medag-gedag luntab lentab maninyak ditiup angin kencang wahiu sora seureun ngaguar sabar nyuit jeung sora musuh nu ngaguruh dibarengan ku sora awi pating beletok tina imah-imah di huru musuh. Ditambah ku jerit sasambatna somat nu kasima teu walakaya jeung hargungna balad nu taratu waktu gugur jero kalang pangperangan moal kacipta ku pujangga moal kagambar ku tukang ngarang moal katepi ku tukang mikir moal kacatur ku juru pantun. Gempeur, keung, sieun, ambek, rusuh, nyeri, sedih, keheul. Kabeh jadi hiji dina tarungna urang Pajajaran ngelawan musuh anu bilang teu nanding jiga geus kitu muduna ditangtukeun ku nu nyieun lalakon. Silalatu jiga disebar ka mana-mana nyundut hateup imah nu jarau. Saban seak leokna angin ranggeman seuneu tatabah ngalegaan nyan teu lila. Sadayeuh Pajajaran dari talaga nalasin nalaan. Eueuh saung nu nangtu, eueuh kandang tinggal papalang. Eueuh leuit nu kari, eueuh imah nu teu kalentab. Kabeh nu aya di jero dayeuh eueuh nu kari. Kabeh ngan kali urutna. Kadaton kali umpah. Ting pecenghul dina lebu anu hau. Tamana jiga rarahan.
tarate layu kabarera tangkal kadu tangkal manggu tunun dukuh ejeng picu ngan kari kayu anu nangtung hidung lestereng jara di arm ngalegenceng sabari ngelung kabeh cara dilebu ketang aya keneh anu kari jiga teu kadeuleu ku seuneu nyaeta hanjuang siang sadapuran sisi taman belah wetan sakaleren lawang gintu tah eta paku jajar sadapura jika dikarikeun pieun saksi anu nyorang pieun pangalaman jaya jembar pajajaran nu nalangsa teu walakaya neuleuh pajajaran lebar jadi awun-awun jika ditinggalkeun pieun bukti yen mun jaga raja panyelang hayang luar tangkal warisan anu nyesa tina eta kipahare sadapura eta teh tanda wayahna saringin agung baris rungkad keanginan buah hejo jara dibeureut muragna kulini gede jayaan teh ingat mantakna dia ditamping ku raja beusi dia anggeus poho jayaan teh ku dia geura dengekeun sabab-sababna dia ditamping ku raja bareto di kerajaan Pajajaran aya nu dipercaya jasa ku raja kaula rupana eta jelema meh sarupa jeung para buanom nya kitu deui daganana nepieun loba jelema kasamaran ku raja inyana dijieun purah narima semah nu daratang ti nagara deungeun jeung dijieun utusan raja mawa surat jeung antiran ka raja-raja di tanah Sabra lila-lila saban-saban eta jalma mulang deui ti panyabaan modu bae kajadian loba somah jadi baringun ujung lila-lila eta jelema teh pengkin sering indit nyabana nyaho teuing gamana bebeja ka raja mah dek ngaronda meriksa wates saban-saban ingin mulang somah tambah loba nu baroba malah geus lain hiji dua deui nu ngalawan ka panggiwa ngalalewa kanu ada tali paranti ti karuhun malah aya nu warani ngutuyut ngucut pager pakarangan nu sangar jeung ti peuting maledogan imah puun samalah nyaliara aya beja yen mun raja Pajajaran terus bae mupunjung batu jeung kayu sinembah ka mata poe nagara Pajajaran baris lebur katuhu baris kalaparan eueuh tumbalna cenah tumbal hiji-hijina nyaeta raja mudu disundatan jeung somah sakabehna mudu ngucap hiji mantra nu basana lain basa Pajajaran tapi sanyana mah cek anu nyaho rahasiahna eta mantra teh dina harti sabenerna sarua bae jeung mantra Pajajaran bedana sote ngan wungkul dina basa jeung petana jelema nu nyeun somah pada barobah jadi dangka karajana jeung maricen tali paranti ti karuhun ku raja teu kanyahoan nyaho dia jayaan teh saha ngaranna eta jelema tapi raja Pajajaran raja adil raja sabar jelema anu culir teh anu ngojok-ngojok somah jara didangka ku rajaan teh dihukum tapi inyana laju ditamping dikeluarkeun tina kalangan bangsa Pajajaran inyana mudu indit keluar ninggalkeun dayeuh jeung nagara jeung henteu diaku deui tapi diasukeun jadi kaula kena kalangan lain bangsa Sunda Pajajaran nyaho dia jayante
Saha ngaranna eta jelema? Jelema eta Jaya Antea. Laju indit nindakna ka pahiliran Kamuhara Cihaligu. Sajana dek cicing di batur-batur nanu asalna ti tanah Sabra. Kusabab dina rupa jeung dedeganana meh sarua jeung Prabu Anom nya karuhan anu henteu tarenget mah. Pada percaya ka anu majarkeun yen eta teh Prabu Anom Pajajaran nu lolos ti karaton. Padahal anu ngaku-ngaku lolos ti karaton teh adi sakembaran pandita karaton nu ngaranna Pandita Tunda Puratea. Saha? Jaya Antea. Kusabab ditampingna marengan di jero watu Sang Hyang Santang keur ngalalana nya henteu anu nyerahun mah marukna mah bener bae. Jaya Antea teh Prabu Anom nu saestu. 20 kali saren tahun Jaya Antea tega tembong kabejakeun sabab ceuk nu nyaraho mah inyana ayeuna mawa kasabrang ka tanah Arab bari ngaku-ngaku Hyang Santang putra Raja Pajajaran. Dina saren taun nu katukang aya beja ti paluaran yen ka karaton Raja Banteng datang Raden Santang Prabu Anom anu mulang di tanah Arab jeung sejana dek naklukeun Prabu Sepuh Siliwangi Pajajaran. Dicutat tinggal lakon pantun dadap Malang sisi Cimandiri. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, sabatara jalma yen boga anggapan yen kerajaan anu katalahna Pajajaran teh cantang tu aya. Bisa jadi Pajajaran teh fiktif cenah. Nyebut kitu teh sabab lamun diukur ku teori akademisi anu disebut sajarah teh sakurang-kurangna kudu nembongkeun dua titinggal. Kahiji bukti tinulis anu kadua bukti arkeologi. Lamun pasaratan anu dua eta teu kapanggih nya dongeng ngaranna. Saban aya festival karaton Nusantara Pajajaran mah taraka sabit-sabit. Anu manggung mah di Jawa Barat teh ukur karaton Cirebon jeung karaton Sumedang Larang. Padahal cek sakaol mah Pajajaran teh hiji karajaan badag. Masyarakat sa Jawa Barat leuwih reueus ngarenge kecap Pajajaran tibatan anu sejena. Ngaran Pajajaran oge teu oleh diangkleung-angkleung remen dipake label boh ku organisasi masyarakat, boh jang kapentingan bisnis usaha. Paguron luhur di Bandung mah geus jelas mawa ngaran Pajajaran. Yen dina festival karaton Pajajaran tara dibabawa ka harti alasan mah sabab cenah hari Pajajaran mah geus burak, geus eueuh urut-urutna, beda jeung Cirebon, Sumedang Larang oge Banten. Tung kadanget kiwari masih katara eksistensina. Kagiatanana aya, rajana aya, karatonna aya, beda deui jeung Pajajaran. Tapi naon sabab beda Pajajaran dianggap burak, tapi pancenah geus eueuh pisan titinggal karatonna. Malah tepi kadanget kiwari masih keneh loba anu ngamasalahkeun ari urut karaton Pajajaran teh perenah nanya di mana. Eta ku dikersakeun beda-beda deui pamanggihna teh. Aya nu nyebutkeun di Bogor, aya nu nyebutkeun di Kuningan, aya nu nyebutkeun di Majalengka. Kituna teh bari paloba-loba ngasongkeun bukti arkeologina sanajan sarua minim. Lamun Pajajaran di aku aya anu leuwih loba cacarita mah nyaeta ku ngayakinkeun yen karaton Pajajaran anu katelahna Sri Bima Puntanarayana Madura Suradipati teh pernahna di Bogor. Pusor karatona aya di tempat anu kiwari mah disebut Kebon Raya Bogor. Cek sakaol sabenerna mah lain Kebon Raya tapi Kebon Raja. Disabeureun Kebon Raja area kota Bogor teh loba ngaran tempat anu raket patalina jeung Pajajaran. Teu jauh di terminal Baranang Siang aya kampung katelahna Kampung Pulo Geulis. Pernahna di tengah walungan Ciliwung marupa delta gugusan pulo di tengah walungan.
ngan lengkapna dina zaman Pajajaran mah pulo gelis parakan baranang siang ngaran lengkapna teh. Aya oge walungan Cipakan Cilan anu dina catatan sejarah Bogor mah baheulana mangrupa walungan buatan jang pertahanan benteng karaton. Aya Kampung Lawang Gintung anu dina zaman Pajajaran mah mangrupa gerbang kota. Aya Kampung Batu Tulis sabab didinya aya batu ditulis dina zaman Prabu Surawisesa Raja kedua Pajajaran jeung loba deui ti eta. Jadi lamun aya bukti ngeunaan Pajajaran nya samet kitu we sabab ari fisik karaton mah geus eueuh. Nah make eueuh rupa-rupa nu jadi marga lantaran nama. Cek salah sahiji versi karaton Pajajaran eueuh sabada diobrol sababaraha kali ku pasukan Banten. Geus kitu Raja Pajajaran luntan ninggalkeun karaton diiluan ku rakyat jeung sawareh wadia baladna. Kadua dina abad 17 Gunung Salak ngaran sabenerna mah Gunung Salaka teh. Bitu kasugri pamiarsa. Wilayah kompleks karaton kaurugan lahar cek istilah harita mah carem ka kulu bumi. Ari alasan nu katilu naon pangna karaton musnah sabab adegan karaton lolobana diwengkut tina bahan kai. Keheula naha pedah karaton dijieun tina bahan kai maka dipake alasan rusak ku zaman. Geuning loba karaton di Nusantara nu dijieun tina kai loba nu weuteuh tepi kaki wari. Nya meureun eta mah patalina jeung urusan politik. Kapan cek salah sahiji versi mah Pajajaran diobrot boh ku Cirebon, boh ku Banten, boh ku Demak. Aya versi nu nyebutkeun karaton Pajajaran diduruk. Kapan tong boroning adegan anu dijieun tina kakaian dalah karaton Sorosowan ge ancur dihuru ngan peda aya ruruntukna da mangrupa benteng tembok. Meureun lamun mah adegan karaton Pajajaran sawareh dijieun tina tembok nya meureun bakal kapanggih ruruntukna. Kapan basa kapanggih ku Seciprio oge adegan karaton teh geus kari ruruntuk. Kitu oge kabulen ku ari-arian oge ku tutuwuhan jembet cenah. Harita Secipio teh teu haju ngabuk bakaraton ka jero ku sabab ku bangsa pribumi diulah-ulah. Ongkeuh deui di jero teh dipake sayang maung. Harita oge geus aya sababaraha opsir anu dikarekep maung. Tapi Secipio ninggalkeun catetan salian tinerangkeun lokasi dayeuh Pakuan jeung denah karaton teh oge ngagambar bentuk karaton sanajan ukur dilelebah. Ku Raden Lalam Wiranata Kusuma mah almarhum dipindo dilukis. Jadi ari sakadar imahnya maksud dari sakadar imajinasi nama arsitektur karaton Pajajaran teh kungsi digambar ku Lalam teh. Ceuk Lalam sakabeh karaton nu aya di Tatar Sunda arsitekturna niru-niru adegan Sri Bima Puntanarayana Madura Suradipati. Kasugi pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda anu judulna Kian Santang Jaya Antea karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala paratosanana, tong hilap anu teu acan subscribe terakhir toel tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Cang urang tunda heula tepang dangu deui enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios Waluya Dongeng Sunda.